Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot bantar gede segera siap-siap sabab andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jebrot koleang kublak tobat. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeuneureun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Jebrot dua lalaki anu ngadadak datang langsung nenggelkeun dua perep maranehna ka si Jabang Karang, tapi dampakna keur maranehna langsung mental ka tukang kubra nangkarak bengkang. Wah, nanahonan sia dua makhluk edan sugan tukura karung adon nyerang dewek hayang modar sia teh. Cek si Jabang Karang waktu eta langsung ngagorowok itu bari mencrong kadua lalaki anu humaragung nahan kanyeri, padahal mah can dikukumaha ku si Jabang Karang iwal ti kekuatan maranehna anu balik deui nyerang ka dirina pribadi. Sedangkan Saraswati waktu eta barang ningali dua jalma anu nangkarak bengkang ngaranjung kulantaran teu salah tetempuan eta teh dua anak buah bapana. Aduh Kang, eta teh si Mamang Doan teh dua anak buah Rama Abdi nging dikukumaha Kang, nging dikukumaha. Cek Saraswati waktu eta langsung nyarita kitu. Wah, bener Nyai, dua makhluk ieu teh dua anak buah Bapak Nyai. Da tadi kukumaha ku dewek oge. Pan sidik Nyai oge meureunana nyaho akang keur lempang jeung sia. Maranehna anu ngadon nyerang ka dewek jeung deui rek naon sia? Ngadon nyerang dewek. Hayang modar sia teh, hayang modar. Cek si Jabang Karang waktu eta langsung ngajawab gitu bari nanya deui ka dua anak buah Ki Badra anu masih keneh nangkarak bengkang bari humaragung nahan kanyeri. Aduh Nyai, nanaonan aya di tempat Nyai? Balik Nyai, balik. Saha eta teh? Saha? Bapak Nyai jeung ampun neangan. Hariwang maranehna teh hariwang. Cek dua anak buah Ki Badra waktu eta langsung nyarita kitu bari ngoneal langsung diuk, tapi masih kene reng hapranjuk kulantaran kacida nyerina tanaga jero maranehna waktu eta bener-bener kalahkan nyerang diri pribadi. Mamang kunaon ngadon tunggu langsung nyerang nah teh bisa lamun nyarita bener kuring mah ayeuna teh keur hayang ulin jeung Kang Jabang Karang ya namina Kang Jabang Karang ya teh ulah padu menyerang bae sabab lain bantrak-bantrakeun kekuatan Kang Jabang Karang mah. Mamang Doan mah moal kiat abdi oge teu kiat komodi Mamang. Ayeuna maji geura uwi deui saurkeun Karama sareng Ambu abdi mah teu kunaon Mamang teu keng milarian abdi menuju ngalalana sareng Kang Jabang Karang saurkeun kitu bae Mamang saurkeun nya teu keng ngalakukeun naon deui teu kenging. Cek Saraswati waktu eta langsung nyarita kitu bari neuteuk ka dua anak buahna anu masih keneh humaragung nahan kanyeri. Mamang mah teu wani Nyai, teu wani sabab Mamang Doan teh dipiwarang milarian Nyai. Jang uwi ayeuna mah jeung Mamang jang uwi Nyai nging babarengan jeung Mang Kukio nging bisi dikukumaha Nyai teh. Cek dua anak buahna waktu eta malah nyarita kitu atuh puguh bae si Jabang Karang kacida amokna setan sia. Naon sia nyarita kitu patut sia? Da teu ngadeles sia teh. Saraswati teh kukumaha? Teu dikitu dikieu ku dewek. Kapan geus nyarita Saraswati teh hayang ulin jeung dewek sia. Mantok mal. Lamun teu geura mantok ti hareupeun dewek dicabok sia ku dewek ayeuna. Cek si Jabang Karang waktu eta langsung morongos kitu kulantaran kacida ambekna barang ngadenge caritaan dua anak buah Ki Badra atuh puguh bae Saraswati kacida ngaranjugna kulantaran rewas bisi bener si Jabang Karang waktu eta
nyabok dua anak buahna. Tangtuna cabokan si Jabang Karang teh lain cabokan sembarangan, geus pasti ngabahayakeun jiwa dua anak buah bapana. Tah mamang ayeuna mah tong nyarosna naon deui, enggal geura tinggalkeun di tempat abdi mah teu kumaha carioskeun karama sareng ambu teu geuing hariwang dina waktosna mah abdi oge bakal uwi sareng Kang Jabang Karang langsung ka markas urang. Ayeuna mah cik ini teu geuing nyieun diambekeun Kang Jabang Karang bahaya keur mamang duaan bahaya, cek Saraswati. Waktu eta langsung nyarita kitu bari mencerong kacida seketna kadua anak buahna anu masih keneh diuk bari renghap lanjut. Ah moal mamang moal indit bayeuna oge can eleh mamang teh ngan ukur sakitu anahonan sia teh untung ngajago ka dewek sia bocah. Dewek teh geus kolot sia, dewek luan teh geus kolot tuluy kolot teh sia leuwih loba pangalaman montong ngajago sia, montong ngajago, cek salah saurang anak buah Ki Badra kalahkan nyarita kitu atuh puguh bae si Jabang Karang teh bener-bener ambek blesat ceprot cepak aduh tobat kublak setan dasar lalaki edan sia teh catuk edan kalahkan nantang kitu ka dewek sia rasakeun tah hadiah ti dewek sia indit rek ini tetau mal mun teu dipodaran sia beung sia diparioskeun ku dewek ayeuna sia indit sia keur indit di tempat. Si Jabang Karang bener-bener waktu eta kacida ambokna kulantaran anak buah Ki Badra kalah kanangtang kitu ka dirina atuh puguh bae Saraswati beuki teu puguh rasa sabab karunya ningali kaayaan dua anak buah bapana teu walakaya dicabok ku si Jabang Karang. Ah geuningan kumaha mamang sopan bae nyarita cekurik oge mamang duaan mah naonan diharapun Kang Jabang Karang mah boro-boro anjeun duaan sanajan geus kolot cetuk kaos kieu patut oge mamang kuring oge anu leuwih luhur pangarti ti anjeun duaan teu bisa kumaha dipayuneun Kang Jabang Karang mah ayeuna mah geus geura indit bisi cilaka mamang bisi cilaka kuring mah teu harapkeun mamang duaan cilaka geura saurkeun ka ama sareng ambu abdi mah teu kunaon ujung ngalalana geus indit bisi ku kuring ge oge disiksa ye moal ngantapkeun kuring oge lamun masih kena bangkawarah masih kena ngacerok di tempat mah, cek Saraswati. Waktu eta bener-bener kacida ambekna nyaritana age sakapeng lemes sakapeng kasar kulantaran bener-bener ambek kusabab dua anak buah bapana masih keneh mategreng cicing di eta patempatan. Indit sia bener caritaan Saraswati teh indit sia lamun teh indit bencar tah ulu sia duaan teh indit sia rek indit moal lamun kena ngacedok berarti sia duaan teh hayang modar di dalam dewek. Indit sia indit sia cek si Jabang Karang. Waktu eta langsung ngagorowok gitu mencerong kacida sekeutna bari ngangkat leungeunna kawas nu bener rek neunggel deui ka dua anak buah Ki Badra atuh puguh bae dua lalaki eta teh kulantaran geus ngarasa kumaha kahebatan ilmu si Jabang Karang maranehna can ngalakukeun kukumaha oge salian ti neunggel tadi geus teu balakaya komo deui lamun bener-bener waktu eta si Jabang Karang neunggeulkeun peurupna kana sirahna geus pasti sirahna bakal bencar atuh puguh bae korejat bari rumanggieng oge. Waktu eta langsung nangtung bari terus nyarita ka Saraswati nya upami tos kieu mah mamang duaan bade uih bade disaurkeun sagala rupina ngan meureunnan moal tanggung jawab saupamina kolot nyai engke ambek sabab geus pasti moal ngijinan nyai lelumpangan jeung ieu mangkluk kacileng geles sanggeus nyarita kitu dua anak buah Ki Badra teh langsung lalumpatan ninggalkeun eta patempatan. Waktu eta si Jabang Karang terus-terusan beberapa katakan yang serikeun maranehna. Wah, dasar cetuk bangkawarah. Gak ieu bae hungkul naon eta teh nyai. Ambek bae hungkul gede. Kemampuan mah geuningan, eueun naonan. Ah, untung aya nyai. Mun nyai mah geus dipencar kedua hulu eta mangkluk teh. Cek si Jabang Karang. Waktu eta langsung nyarita kitu kutuk gendang kulantaran kacida keselna kadua lalaki eta. Entos engkang tos ngiung atuh
nging sembarangan ngabinasakeun jalmi nging boro-boro ning ka anak buah bapak abdi sanos kanu sanes oge nging kang nging upami teu kapaksa manging kitu nging abdi mah teu hoyong ningali jelma perlaya kecil gampilna ku urang dibinasa teu kenging kang teu kenging. Tembal Saraswati waktu eta nyarita kitu kulantaran manehna mah sanajan hirup dina sakumpulan rampok anu dipimpin ku indung bapana tapi salila ieu teu boga niatan hayang ngabinasakeun jalma. Komo deui can pernah indit kaditu ka dieu ngan saukur sakakali eta oge can pernah ngalakukeun tindakan kukumaha salianti ilu ngagabung ngarampok kalembur anu didatangan ku sakabeh anak buahna ngan kulantaran anak buahna bisa ngajalankeun tugas henteu ku cara kekerasan sabab warga-warga anu didatangan baheula jeung manehna teu wani ngalawan jadina teh eueuh anu carilaka iwalti harta anu aya di eta lembur digondol ku komplotan maranehna. Ari ngahajaglut secara langsung nepikeun ka ngabinasakeun warga mah atawa lawan can pernah. Eta anu geus kaalaman ku Saraswati. Dewek oge ngarti nyai, ngarti jeung deui dewek oge teu hayang kikituan. Cek dewek oge lamun jalma teu nyeun pucuk ti girang ka dewek kawas tadi mah moal hayang nyiksa moal. Komo deui binasa mah moal dewek oge nyai. Ayeuna mah geus lah ulah loba catur deui jang teruskeun lampah urang supaya urang teh tereh manggihan laratan si Karta jeung si Kartina. Dasar dua anak buah nyai teh aredan kalahka micenan waktu urang. Cek si Jabang Karang bari ngaleos dituturkeun ku Saraswati anu unggek bari imut ngagelenyuk. Beuki lila beuki jauh akhirna mah geus teu ka tembong deui leungit disatukangeun tatangkalan anu baradag anu kabeneran ku maranehna kaliwatan dina waktu harita. Sedangkan dua anak buah Ki Badra anu lulumpatan beuki lila beuki jauh akhirna mah sanggeus jauh ti patempatan anu samemehna ku maranehna didatangan jeung manggihan Saraswati. Harita duanana Dariuk ngahunjar lambar bari ngahegak bakat ku capek jeung nahan kanyeri anu masih keneh karasa pipina ngageleng beureum kulantaran cabokan si Jabang Karang mah lain cabokan sambarangan sanajan teu niat binasa tapi dampak keur maranehna kulantaran kamampuan maranehna mah can aya naon-naon kacida jauhna ari kudu ngalawan si Jabang Karang mah moal kuat. Aduh urang teu nyangka euy bakal manggihan si Nyai tapi hanjakal geuningan si Nyai teh barengan jeung pemuda anu kacida hebatna anjir. Karasa teuas ku dewek karasana waktu leungeun mampu nenggel tonggongna anjir asa nenggel batu nyeri jeung di eta cabokana. Aduh panas pipin bikeun ka panas kieu eta pipis oge menika beureum kitu pipi dewek oge pasti beureumnya. Cek salah saurang teh eta lalaki langsung nyarita kitu bari humaragung jeung nyekelan pipina anu karasa panas ku dirina. Bener aduh nyeri aduh cilaka euy. Pipis oge kacina beureumna ka tembong ku dewek jeung di sarua dewek oge panas nyeri. Aduh nyaliara kieu aduh kudu kumaha ayeuna kudu kumaha pastina oge. Aduh si Abah bakal ambek ka urang bakal ambek. Cek baturna waktu eta langsung nyarita kitu bari humaragung jeung ngarahuh ngararasakeun ka nyeri jeung ngararasakeun ka capek anu nyaliara ku sabab lulumpatan ngerahkeun sisa tanaga kacida jauhna kakara eureun di eta patempatan. Ayeuna udah kudu kumaha sabab urang teu bisa kukumaha can kitu can kieun oge urang teh geus eueunan naonan geuningan di hareupeun lalaki tadi mah. Aduh cilaka ayeuna mah geus lah urang balik urang laporkeun supaya si Abah engke bisa nangtukeun naon anu bakal dilakukeun ku manehna. Nu penting mah urang apal
di lubung tadi orang manggihan si Nyai jeung budak lelaki tadi geus lain nama urang idit ulah bicaran waktu deui. Cek baturna waktu eta langsung nyarita kitu bari ngoneal hudang sanajan masih kene capek tapi geus teu hayang bicaran waktu, hayang gewat ngalaporkeun sagala kejadian anu geus kapanggih ku maranehna duaan dina waktu harita. Nya atuh ayo yuk Tembal baturna bari nangtung oge geus kitu maduanana teh ngoloyong ninggalkeun eta patempatan beukila beuki jauh. Akhirna mah leungit di satu kalian tatangkalan anu kumaranehna kalewatan dina waktu harita. Sedangkan di tempat markas anu jadi tujuan maranehna Ki Badra waktu eta keur ngumpulkeun sakabeh anak buahna kulantaran keur ngatur pagawean maranehna anu kudu ngajalankeun tugas kawas biasa ngarampok jeung deui. Maranehna oge waktu eta keur ngabagi anak buah atawa murid-muridna anu sajena supaya neangan Saraswati kulantaran dua anak buahna anu keur ditugaskeun can balik deui ka markas. Tah dewek teh ayeuna kulantaran kacida hariwangna ka si Nyai jeung Aranika oge tetep kudu ngajalankeun tugas jig ayeuna mah 10 ti Aranika gerak indit ka lembur anu geus dibahas ku dewek eta lembur teh bakal muceki lamun Aranika sanggup ngakondol harta anu aya di eta lembur. Jeung deui dua ti Andika gerak susul dua batur Andika anu can balik keneh bae geuningan nepikeun ka ayeuna. Dewek kacida hariwangna bisi ayana naon sabab nepikeun ka ayeuna dewek oge can bisa nyawang saha sabenerna anu geus mawa si Nyai. Cek Ki Badra waktu eta langsung nyarita kitu bari muterkeun teutupanana. Nya ayeuna mah jig geura arindit anu kabagian ngarampok geura indit ulah dililakeun deui sabab lampah teu ieu nepikeun ka lembur eta teh kacida jauhna supaya Aranika pas nepikeun ka peuting teh nepi ka eta lembur ayeuna mah jig geura indit Cek pamajikana waktu eta langsung nyarita kitu bari neuteup ka 10 anak buahna anu geus ditugaskeun ku Ki Badra kudu ngarampok dina peuting ke. Mangga bah, mangga ambu mangga. Geus kitu mah 10 anak buahna anu geus ditugaskeun teu loba nyarita deui langsung gejlik ninggalkeun eta patempatan nuju ka lembur tujuan. Sedangkan dua anak buahna anu waktu eta rek diparentah supaya neangan Saraswati nyusul dua anak buahna anu can balik deui kakara oge rek nangtung tapi ngadadak mata maranehna rentang-rentang nempo dua anak buah Ki Badra anu ditugaskeun neangan Saraswati keur lempang ke arah markas atau poho bae. Ki Badra teh kacida bungahna sanajan ngarasahan jeluk kulantaran dua anak buahna teh balik teu jeung Saraswati. Kebeneran geuningan kakara oge sia duaan rek indit geus datang deui tah dua makhluk teh tapi geuningan kunaon balik ngan ukur duaan ka mana Saraswati na geus kapanggih atawa acannya kumaranehna jeung deui kawas keur nahan ka nyeri kitu. Cek Ki Badra waktu eta langsung nyarita kitu bari mencerong ka cida sekeutna ka dua anak buahna anu beuki lila beuki deukeut. Nya ama nah kunaon eta barudak kaosna nanangan ka nyeri nah tas kelut atawa kumaha nya. Tembal pamajikana waktu eta teu eleh manehna oge ngebrehkeun pamikiran dirina. Leres bah ambu kunaon geuningannya kawas kitu kawas anu ripuh kitu jadi itu katingali geuningan kawas nama beureum pipi dua batur abdi duaan teh geuningan kawas nama nanangan ka nyeri leres abah ambu. Cek dua anak buahna waktu eta nyararita kitu bari mencerong teu ngaleret ka ditu ka dieu iwalti neuteup ka dua baturna anu beuki lila beuki deukeut akhirna mah datang ka hareupeun maranehna. Bener sia teh kawas nandangan ka nyeri kunaon eta beungeut sia kalaka burum gentel kitu dicabuk ku saha sia teh dicabuk ku saha dicabuk ku saha sia teh. Cek Ki Badra waktu eta langsung nyorowok kitu barang dua anak buahna geus nepi ka hareupeun manehna bari terus diuk sila bari renghap ranjug jeung muringis nahan ka nyeri. Aduh cilaka abah ambu cilaka abdi duaan teh
papendak sareng si Nyai tapi hanjakal si Nyai teh tekersa diajak kuih sabab sareng pemuda anu pamuda teh meureunnan aya meureun umurna teh moal benten jauh jeung si Nyai aya kana 15 atau 16 tahunan mangan. Aduh kacida hebatna kamampuanna teh luhur Abah ambu luhur. Cek anak buahna waktu eta langsung nyarita kitu atuh puguh bae. Ki Badra jeung pamajikanna silih teuteub jeung dua baturna anu rek neangan maranehna oge sarua pinuh ku rasa penasaran. Sok atuh caritakeun ka bener sia, ka bener. Nyarita teh ka bener di mana Bapak jeung si Nyai di mana? Ngaku urang teh dibawa sia kalaka. Nyari kaos kitu kaos kumaha tangtungan pemuda tanggung anu papangi jeung Andika teh kaos kumaha tangtunganna? Geuningan bisa eleh sia teh. Kapan kamampuan Andika teh kacida luhurna? Jawab nu bener sia jawab. Cuk Inung Saraswati waktu eta langsung nyorongot kitu kulantaran kacida ambek jeung pinuh ku rasa penasaran. Bener sia, ka bener. Ngomong teh ka bener sia, bisa dicabok ku dewek ditambahan ka nyeri sia teh. Kuat sia caritakeun sagala rupana supaya jelas dewek duaan teh supaya ngarti sia. Ki Badra oge waktu eta langsung nanya kitu bari mencerong teu malikeun atawa ngalihkeun teuteub ka mana-mana iwalti mencerong ka maranehna duaan anu keur muringis nahan ka nyeri nyekelan dua pipi anu katemong ku Ki Badra jeung pamajikanna katut dua baturna ngegeleng beureum tapak ramo si Jabangkarang masih keneh katembong. Kieu salaresna mah Abah ambu kieu Derak-derak salah seorang ti dua lalaki eta teh langsung nyaritakeun sagala rupana ti awal nepikeun ka akhir atuh puguh bae barang geus cacap nyaritakeun ti awal nepikeun ka akhir dibejakeun ka Ki Badra jeung pamajikanna katut dua baturna anu keur ngabandungan. Waktu eta Ki Badra jeung pamajikanna silih teuteub bari ngemu ku ka ambek anu kacida gedena. setan kuningan Aranika teh teu boga kekenyos wadun eleh ku budak lalaki jeung deui kunaon Saraswati teu ngabantu kalaka ngantepkeun sia dua disiksa. Kumaha eta teh? Kumaha Saraswati geuningan mau balik? Saha eta pamuda teh saha? Aduh ambu lah diantepkeun lamun kieu mah ambu lah diantepkeun. Jang teh angan. Rasakeun sia, ka nyeri sia mah moal diubaran ku dewek, ubaran ku serangan sia. Dewek dua ayeuna bakal indit bakal nyusul. Si Nyai bisi cilaka ambu hayu urang indit. Belesat. Sanggeus nyarita kitu Ki Badra jeung pamajikanna teu malire dua anak buahna anu keur nandangan ka nyeri kacida parnana. Waktu eta langsung ninggalkeun markas atuh puguh bae dua anak buahna teh waktu eta ngaharuleng bari nandangan ka nyeri. Aduh teu teuingeun Abah ambu teu teuingeun geuningan kalahkan ninggalkeun kuring duaan. Aduh nyeri bantuan ulah kakak mencong kitu bae ubaran dewek ubaran teangan ubar aduh nyeri cek dua lalaki eta waktu eta langsung nyarita kitu bari muringis nahan ka nyeri kulantaran beuki lila beuki panas beungeutna anu dicabok ku si Jabangkarang atuh dua baturna waktu eta bari gempeur jeung bingung teu apal kudu kumaha carana nulungan dua baturna. Waktu eta gura-giru neangan ubar anu biasa digunakeun ku Ki Badra jeung pamajikanna lamun keur tatu luar atawa jero. Sedangkeun Ki Badra jeung pamajikanna awakna waktu eta terus bebelesatan ninggalkeun markas nuju ka leuweung anu samemehna dicaritakeun ku dua anak buahna. Beuki lila beuki jauh akhirna mah nepi ka leuweung anu dituju ku maranehna. Barang nepi ka eta leuweung teh dua nana nangtung di tempat anu ciri-cirina geus diteangan ka tembong nyata kawas anu dicaritakeun kedua anak buahna. Aduh ambu geuningan geus eueuh si Nyai teh geus eueuh ka mana inditna nya ka mana. Aduh cilaka tah eta tempat nama heueuh bener ieu kawas nama tah aya urut tiguling meureunnan dua mangkuk tadi anu dicabok ku pamuda anu ngaran si Jabangkarang teh di dieu tah tembong cukut rarebah kawas katindihan ku awak maranehna. Cek Ki Badra waktu eta nyarita kitu bari neuteub kana jukut anu urut nang karak bengkang dua anak buahna. Aduh bener
Ama bener kadang kamana tuh hari geus kieu. Kamana si Jai? Ama kamana? Aduh hariwang bisi teh. Eta pamuda teh teu bener. Tapi kunaon si Jai geuningan hayang ilu jeung eta pamuda. Bingung. Ambu mah bingung, ama bingung. Cek pamajikana waktu eta nyarita kitu bari ruwah riwih kulantaran kacida hanjelu jeung hariwang ku kasalamatan Saraswati. Lamun kieu mah urang ulah cicingeun. Ambu ulah cicingeun jang kurlingan dieu leuweung. Mudah-mudahan tapak lacak si Nyai inditna ka mana jeung eta pamuda teh kapanggih ku urang. Hayu ambu, hayu ulah dililakeun deui blesat. Waktu eta awak maranehna teh luluncatan deui ninggalkeun eta patempatan hayang ngurilingan eta leuweung ngaharepkeun si Jabangkarang jeung Saraswati kapanggih atawa kasusul ku maranehna duaan. Sedengkeun jalma anu keur deteangan ku maranehna waktu eta keur lempang bari ningkah kawas biasa hotel kulantaran beukilila beuki geugeut katresna maranehna teh. Engkang abdi mah kacida bagjana tiasa serangan sareng engkang teh bebas. Abdi teh engkang teu kawas nuju di markas abdi teh sok dilarang kitu dilarang kieu ku ama sareng ambu. Saurna teh sieun cilaka bini cilaka ulah sambarangan keluar. Saurna teh lamun bade keluar engke upami tos sampurna kemampuan abdi tapi geuningan ayeuna mah sareng engkang abdi teh kacida bagjana engkang pokona mah bebas abdi teh bebas. Cek Saraswati waktu eta nyarita kitu bari mencerong ka si Jabangkarang bari imut ngagelenyu kulantaran pinuh ku kabagjaan. Sarua Nyai, sarua debek oge bagja sabab dibaturan ku wanoja anu kacida geulisna. Geulis Nyai teh bagja pokona mah bagja akang teh pokona mah ka mana-mana oge urang babarengan. Jadina teh akang oge teu ieu teu kararasal sanajan pusing jeung neangan si Karta jeung si Kartina nepikeun ka ayeuna can kapanggih. Aduh lieur kudu ka mana urang neanganana Nyai. Cek si Jabangkarang waktu eta ngajawab kitu bari luak ieu ka ditu ka dieu. Tapi barang rek ngap Saraswati nembalan kana ucapan si Jabangkarang ngadadak Kacilong Nyai nanaonan Nyai aya dieu tempat? bener Nyai, nanaonan sia? Balik Nyai, balik. Dasar pemuda edan sia, saha sia geus wani anu mawa anak dewek sia. Kacilong cilakadeg. waktu eta Ki Badra mampu nyusul ka mana inditna si Jabangkarang jeung Saraswati atau pugu bae. Saraswati jeung si Jabangkarang waktu eta kacida ngarajugna komode Saraswati teu nyangka indung bapana waktu eta geus aya di hareupeun manehna. Waktosna ka bojeng Seep cag urang kantunkeun heula caresna dugikeun ka dieu kumahanya kayaan si Jabangkarang nah bakal mikeun Saraswati dibawa ku indung bapana atawa moal. Insyaallah kapayuna ku simpureun diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.